Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi sadaya, mugi urang sadayana salawasna aya dina kaayaan sehat tur dipaparin kasalamatan. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngawartosan hiji informasi anu kungsi narik perhatian masyarakat. Nyaeta kasus Lia Eden. Aya hiji kajadian anu sempat ngagegerkeun publik lantaran ajaran anu diajarkan kuliah Eden teh dianggap nyimpang tina norma agama jeung tina norma sosial. Seueur munculna rupa-rupa aliran kepercayaan di masyarakat jeung sok nimbulkeun pro jeung kontra. Salah sahiji nyaeta aliran anu jadi sorotan nasional nyaeta aliran anu dipimpin kuliah Eden. Ayeuna aliran ieu kungsi ngagegerkeun masyarakat lantaran ajaranana dianggap nyimpang serta nimbulkeun karesahan. Lia Eden anu miboga ngaran asli nyaeta Lia Aminuddin, ngarupakeun pangadeg komunitas spiritual anu dingaranan Salamullah. Aliran ieu mimiti dikenal ku masyarakat dina awal tahun 2000-an. Lia Eden ngaku yen dirina nimpa wahyu sarta nyebutkeun dirina minangka utusan Gusti Allah atawa bisa disebut oge nabi. Ajaran anu ditepikeun ku Lia Eden dianggap teu saluyu jeung ajaran agama anu diaku resmi di Indonesia. Kusabab kitu loba tokoh agama jeung masyarakat anu nolak ayana ajaran ieu atau aliran ieu lantaran dianggap bisa nyasatkeun sarta ngaganggu katertiban umum. Dina widang hukum, Lia Eden gungsi sababaraha kali yang harapan proses pengadilan. Anjeunna dijeret ku pasal 150 genep A KUHP ngeunaan panodaan agama. Tina pasal ieu Lia Eden dijatuhi hukuman penjara sabab dianggap nyebarkeun ajaran anu nista jeung teu saluyu jeung ajaran agama anu diaku di negara di Indonesia ieu. Ngeunaan kahirupan ayeuna Lia Eden dipikeun nyaho atos pupus dina tahun 2021. Sanajan kitu, kasus jeung ajarana anu kungsi ditepikeunana tetap jadi bahan pengajaran pikeun masyarakat supaya leuwih waspada kana aliran kepercayaan anu teu boga dasar anu jelas. Kejadian ieu jadi paling penting sangkan masyarakat leuwih kritis dina narima informasi jeung ajaran spiritual. Masyarakat dipikahareup leuwih nguatkeun pamahaman agama tinu sumber anu bisa dipercaya demi ngajaga karukunan jeung kaharmonisan hidup masyarakat. Salaku panutup kasus Lia Eden, mere pangajaran yen kabebasan miboga kapercayaan kudu dibarengan ku tanggung jawab. Sangkan teu nimbulkeun pasualan jeung karusakan dina kahirupan sosial. Sakitu wae warta anu tiasa ditepikeun ku simkuring. Jihan Zahra Gusyani ngahantur nuhunkeun kana parhatosan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.